Baham anu bodoh kadenge nama akur horeng makna nama lain. Aya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Horenganan makna nama duit 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 duit. La ilaha illallah teh kadenge ku urang mah duit. Kadenge ku urang mah la ilaha illallah ku ahli nama horeng duit. Masyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sugan urang mah akur bae la ilaha illallah teh horeng henteu. Sebab la ilaha illallah teh kalimat tauhid kumaha timbulna. Lamun timbul min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah atuh bener-bener la ilaha illallah. Tapi lamun la ilaha illallah na timbul tina qalbin ghairi taqiyyin naqiyyin mimma siwallah atuh la ilaha illallah na teh teu berarti. Mantak la bi kulli kalimatin tusma'u min afwahil am. Teu sakabeh kalimah nu kadenge kalimah tina cangkem-cangkem nu barodo. Cenah kadenge nama akur wa in kana labdu wahidan sanajan lafad nama sarua kadenge la ilaha illallah bahkan make musik la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Tuh kan lakin fil makna tafawutun tetapi maknana beda. Maknana beda. Wari la ilaha illallah nu kaluar ti Kifudoli jeung nu kaluar ti Haji Pendi beda. La ilaha illallah kaluar ti Haji Pudoli mah berkatna cau gede. Tapi ti la ilaha illallah ti Haji Pendi mah cau emas. Leti bahkan caroplok. Leti eta keur carita urusan duniana beda. Sebab hate eta adalah tanah nu kadatangan ku bibit nu endek dipelakeunana bibit tauhid. Kadengena ku urang la ilaha illallah di mana-mana yaji'u idza ukhidza badru tauhid min qalbin hayyin atu payakunu badran kamila. Di mana dicokot bibit tauhid di qalbin hayyin hate anu hirup eta teh bakal jadi bibit anu sampurna dipelakeun dina qalbu atuh jadi bakal akaran bakal bersemi bakal kembangan bakal buahan buahna wusul ilallah. Tapi lamun bibitna anu henteu memenuhi persyaratan badru ghail balik bibitna henteu memenuhi persyaratan dek melak jagongna geus dikulub jagong manis geus dikulub dek dipelak. Lah iya ge.
Laweru siraku. Deh. Tapi orang ngamalaken ya. Weruh orang ngamalaken odob. Aduh. Nah, dek melak pare bibit anu dek dipelakeunana geus kagaringan. Geus lila teuing di darat geus karoneng. Kolot teuing pam bibit kolot teuing teu bagus. Yehehe, asa kasinggung bae. Ai ieu budak nyaritakeun bibit pare asa kanyana blon. Iya tuh mah bibit pare kolot teuing moal jadi. Yo, kumaha ieu jadi kos kieu sih. Badu gairil balik layan butuh moal jadi kajen guku mage kumaha bibitna muntak bibit aya bibit unggul bibit biasa aya bibit cangor nah tuh urang lamun neuk melakalapa ge bibit da kudu bibit unggul kudu nu kiring bibitna lantaran bibit kiring mah kalapa loba minyakan geus jadina ge bagus pelakeun jadi nah ieu mah bibitna lain kiring buruk buruk lah komeng ge aya nah ieu kumaha bibit dicokot da tibana bibit mantap lahan nu endek dipelakeunana olah heula kemudian bibit nu endek dipelakeunana teh kudu timbul tina lahan nu bagus berarti kan konek lahan nu endek dipelakeunana diolah bibitna bagus hasilna masyaallah hasilna masyaallah ih miti dibersihan heula diwaluku aju digaru ju dilemes-lemes caina diatur bibit geus diceungceumna ge ulah ngorating ulah kolot teuing melakeunana nu bisa ngatulah loba teuing ulah saeutik teuing sesuai jeung aturanana dipelakeun masyaallah hasilna nuku urang dipelakan tea 1000 meter bakal menang sakadar sakintal 2 kintal tapi lamun sesuai jeung aturan bisa-bisa 10 ton. Oh, eta lah bibit. Nah, ieu ge la ilaha illallah. Mimbiti lahana kolbu nu endek dipelakanana di bagusan heula syariatna. Tauhid wujud kidambakona teh kena rapi sebab nu endek dipelakeuna kalimat tauhid supaya jadi terus dirapih-rapih tentuna nu ngolahna kudu bisa aya tarekah cara boro-boro melak pare melak dangder ge ceblawur disebutna di pagar henteu ditengok henteu hayalanana cek panehanana aing melak dangder 1 hektar nah ieu teh kuari geus aya sabulan 2 bulan dah 3 bulan meureunanan geus buahan beutian lah sugan we dijual tetonan jang modal kawin barang ditinggali ka dieu boro-boro tonan kintalan orenganan jadi ge henteu lantaran teu diolah obo pare da ora lah ora ana modale modale lake aduh itu kene bibitna bibit tauhidna teh kuduna kaluarna tina qalbin hayyin
tina hate anu hirup dengan kata singkat kudu ti ahlina disebut mursyid. Syarat-syarat mursyid nangis dijelas-jelaskeun di unggal-unggal kitab tasawuf bahkan di kitab thariqah mah jelas. Hiji nu kasifatan mursyid teh jelema nu geus istiqomah. Dua nu geus ngabogaan rasa. Nomor katiluna nu geus ulah aya muatanna naon hiji be Allah. Manya ieu mah guru mursyid make jeung aya di partai sagala. Guru mursyid aya di organisasi. Guru mursyid teh malah mah dagang ka Tanah Abang. Malah mah guru mursyid teh dagang karung dioplos. Atuh eta mah lain guru mursyid, guru jurig. Ulah ya masyaallah. Nyana ngurusan diri nyana datang ka karasa usul ilallah karak mursyid. Mentek ulah ya embel-embel guru mursyid mah. Urang ngadenge kuari ijazah thariqah teh haju make emas mahar. Mencit embe segala rupa. Dirahasiakeun ku guru thariqah mah ijazah nage ulah aya nu nyahoeun jempol suku acak. Rahasia ulah bebeja bahwa urang geus ijazah thariqah. Ieu mah lain teh sia geus ijazah, geus 3 kali bae main. Malah mah aing mah geus suluk. Bebeja. Urusan ruhani teh kudu bebeja ka ciri lengkah-lengkah jeung kiceupna ka ciri. Sebab jelema mah lamun dagang karung teu meunang manggih karung luak liat bae atuh ka ciri. Oh, berarti pecinta karung. Eta lah iyalah. Jelema hayang kawin teu meunang aya nu menggih tiung-tiung koneng. Hejo aju bae. Lah. 2 kali wajar ka 3 kurang ngajar sia. Tah, iya. Katu kaciri lirikan kemana. Nah, guru mursyid geus ulah aya embel-embel jeung muatan. Hiji be Allah nya ngurusanna ruhani. Ulah make jeung urusan ka jasmani. Hiji be ruhani nya. Luar eta henteu. Endek hayu henteu ulah. Sakitu bae. Tah geus lamun timbul ti qalbin hayin yakni hirup atuh bibit teh beureunanan eta teh abadu tauhid min qalbin hayin mah hirup bagus payakunu badron kamilan sampurna. Jadilah jadi tanu mentak ieu teh lain eueuh guruna loba aya baik anu hirup maupun nu geus maot. Guru mursyid aya teu kudu di teangan guru mursyid mah cenah aya di Gang Doli di Surabaya. Tah lain guru mursyid. Atawa cenah di Bandung di Saritem. Ye. Masa sih guru mursyid di Gang Saritem? Ya. Atuh di tahun gara-garana keramat tunggak geus eueuh guru mursyid teh. Dah. Kuat. Yeah. Lah aya urang endek dagang karung pasti urang teh neangan kolbu urang sasi nu bisa nudukeun sasi nu bisa jam moal dagang karung kudu ngajual ka supermarket pasti ka tukang karung deui loyogkeun doyognya ka tukang karung. Jelema dagangna teh dagang piring atuh pasti mah moal ka tukang bonteng nyana atuh pasti neangan deui anu neuk meuli piring ka dagangna dan lain sebagainya di dinya bae ruang lingkupna ulah hese-hese keur carita dagang teh kos kitu keur carita dagang gabah jam moal ngahiji ujung dagang emas moal pasti nyana neuleuan sawah sahan tani kitu bae terus loyog kitu keneh ngaji. Jelema dek ngaji alpiah atuh moal neangan ka Jamul Jawame. Pasti di mana sih mun muka alpiah tuh kan pasti diloyogkeun ka dinya oh ka dinya. Urang dek ngaji falak pasti loyog ka ahli falak.
urang dek ngaji bilagah pasti loyog ka kiai bilagah, urang dek ngaji fikih pasti loyog ka ahli fikih kitu bae terus. Mentak urang ngahiji teh aya henteu sa irama mamoal ngeunaheun. Atuh sanajan jaipongan ge teh akur jeung kendangna mah teu ngeunaheun, gajeun ku kumaha ge. Tah kaja mah. Ye. Atuh kendang penca ge Haji Pendi mah kendang ka mana, penca ka mana. Atuh batur geus eureun kendangnya na masih kena penca. Tak teu ngeunaheun. Tah ieu lah. Kudu akur atuh kendang jeung pencana. Tuh. Nah, urang dek ka mana dilayokeun ka dinya? Urang ngahiji sa mobil jeung jelema nu teu sauyunan moal bisa. Kiai anu sapopoe ngaji ku ari dihijikeun sa mobil jeung anu sok jualan taneuh. Naon jualan taneuh? Calo mal akur. Ieu mah ngobrolna ka Amil, jurubiah jana ngobrol ke meteran mal akur. Malakur gajeun kumaha. Tukang pidato jeung ahli hikmat bal nyambung. Atuh Ki Pudoli bapak nyaritakeunana urusan undangan. Ya, ari ahli hikmat nyaritakeunana urusan tuh siapa dasar hayang meureun. Pikiranna kapelet teh blon. Eta malakur gajeun kumaha. Malakur. Nah, tapi dunia teh diakurkeun ku Gusti Allah dibere betah di mana saluyu. Adapun gerakna urang teh di pamerintahan, tapi urang deuk ka Allah gerak urang di usaha, tapi deuk ka Allah gerak urang di pesantren, tapi deuk ka Allah gerak urang di tani, tapi urang deuk ka Allah haju babarengan sama-sama deuk ka Allah bakal geunah. Nu mantak betaheun ge kiai ngahiji jeung pamarentah ideologina meureunanan di dinya. Ruhna aya di dinya. Betaheun naik ka panggung ge sanajan aya nu joget ge malah nikmateunnya. Wih, nikmat bener bukan dari dulu cek ya. Epita malah ternyata bagus. Ya kan? Tuh. Ulah bener pun sia. Tuh kan ngahiji jana. Masyaallah. Tah epita malama jeung Ki Pudoli ieu mah bangsa jeung LP Sukaisi mah. Ya Remakola. Ida Laila bangsa kadinya tah. Rombongannya na Megi Z tah ieu. Atuh geus innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saing cak sia. Eta lah, jadi satahun untuk tahun kolot masuk milu jeung tahun ngora. Nah, ieu keur carita. Jadi akur lamun satu tujuan. Mantaknya na barartaheun di NU sanajan NU kabulang baling kitu ge aya di dinya rohna. Mantaknya na atuh ngantor ge akur di dinya jamun teu akur moal aya jelema geus jadi wakil manajer di bank kemudian ngaji ka dieu aju ngaji berpikir nya orenganan tempat riba mau tidak mau nyana kudu ambil alih ambil haluan 180 derajat nyana ngayakinkeun haram kaluasan ajan kolotna mitohana pemajikanana cerik ulah keluar ulah teu bisa iriba nya hiji lah jeung nu endeu ka Allah padahal gajina tuh wakil manajer atuh geus teu dicaritakeun dagang karung mah naonan nah hiji ieu urang nu mantak daek na hiji sauyuna manuk dadali oh ka dasar jada odom teh nyaho nya manuk dadali teh nyaho jada mah hese lah nah sauyunan ketika ente sauyun urang lempeng deuk ka Allah lempeng sanajan urang teh ngan sakadar hayang ilmu deuk ka Allah nah hiji urang ngaji ka ilmu anu campur-campur jeung berbau-bau ke pemerintahan teu betah
Henteu betah dibere teu betah bae. Haji Pendi pernah diondang. Lah yang asal datang bae ngalah duit na bae eta tah munafik teh kos kitu tah. Ngalah duit dah doang jak dia teh. Lah iyalah. Bibit dan nu bagus nu memenuhi persyaratan nu mantap eta montong bagus lantaran bibit unggul diproses di IPB Bogor ternyata luar biasa terus dikembangkan diurang montong tengan ngarana doang padahal mah dipelakna diurang bagus akur jeung aslina sebab memenuhi persyaratan didompleng ku hari ku petani-petani nu lain jadilah sibih montong aya rupana mah montong barang jerona sikina gede kan montong asli mah bijina iku cili lah iya tebel ikune nah dagingnya montong asli iku ya sirawa orang waruh montong orang pernah tukus ya mangan basing iki deh mriki serama tumbas boten aduh ya Allah ya Rabbi nah ieu bibit dah ieulah Tuan Syekh Abdul Qadir ngajelaskeun payakun badran kamilan baddu ghairil balik layan butu walidzalik unzila kalimatut tauhid fil Quran diturunkan kalimat tauhid dina Al-Quran fi mawdi'ain dina dua tempat hiji muqarinun bil qawli zahir kama qala Allah taala wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun di mana-mana dititah diomongkeun ka para kufar hai baca atuh la ilaha illallah sombong teu daekeun di mana-mana dititah jelema munafik maca la ilaha illallah daeke disungut doang hate mah henteu yastakbirun di mana-mana diomongkeun kanu bodoh baca atuh la ilaha illallah ngadatang ka sungut doang hate mah henteu iyalah fahada fi hakil awam la ilaha illallah kaluar tina baham anu bodoh kadenge nama akur horeng makna nama lain ayanu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah horenganan makna nama duit atuh la ilaha illallah teh kadenge ku urang mah duit kadenge ku urang mah la ilaha illallah ku ahli nama horeng duit Masya Allah la ilaha illallah teh yastakbirun bahasa biagil awak kadengena akur la ilaha illallah sakumaha dongeng tadi Kangjeng Nabi Isa alaihi salam nu kahiji la ilaha illallah sieun ka Allah bagus ahsanta asobda nomor kadua la ilaha illallah hayang ganjaran ahsanta asobda nomor katilu mah teu hayang teu sieun ka neraka teu hayang ka sorga ieu mah muhikunal muhaggigun ieu mah hebat nu katilu nu kaopat mah lain sieun ka neraka lain hayang ka sorga resep ganjaran lain mengabdi ka Gusti Allah tapi ternyata luarin eta cek Allah godobtu bendu aing neraka tinggal tipe-tipe la ilaha illallah nu ayeuna aya la ilaha illallah nu mana atuh aya la ilaha illallah la ilaha illallah tipu doli mah illallah tinggal haji Pendi bingung ya illallah ada kumaha itu diasupkeun ka hate coba janda di kamar kitu tante si la ilaha illallah di kamar sorangan janda la ilaha illallah wah cak pabajikana rantai ya salaki ya Allah ya Rabb nah iyalah yastakbirun
kita baca la ilaha illallah teh yastakbirun sombong nya teu daekeun atawa daekeun tapi maknana lain. Man taqwa zamahum kalimat taqwa wa hiya la ilaha illallah bi syarti akhdhi min qalbin taqin nakin mimasyallah. Jadi berarti wa in kana lafdu wahidan sanajan bahasana mah hiji la ilaha illallah lakin fil mana tafawutun manana beda. Ya jelema kasurupan bacakeun la ilaha illallah 1000 ku Haji Pendi. Pendi maca illallah la ilaha illallah la ilaha. Inum ke malah pindah ke Haji Pendi. Malah nyana anu kikieuan. Teu kudu loba hiji baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ngasupkeun ka jantung. Ngasupkeun ka jantung. La ilaha illallah teh pangeran wajib disembah hanging Allah. Ti eueuh ka aya nang Allah, ti aya nu ngurus Allah ke bakal eueuh ku Allah. Gerak-gerak ti Allah, cicing-cicing ti Allah, eueuh nu boga gerak kecuali gerak Allah, eueuh nu boga cicing kecuali cicing Allah Gusti. La ilaha illallah. Fah, yom, hiji la ilaha illallah. Inum ke? Cager. Nyeri huntu, bacakeun la ilaha illallah. Wajib Pendi 1000, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, sia nyeri huntu, baca. Ungger kabeh. Ungger kabeh. Tadi nyeri nangan hiji ku hari 12. Nyeri kabeh. La ilaha illallah teh lain deui. Lain deui. Eta inget di masa barakali dia omongkeun ge eta inget ka Abah. Abah udah geus jeung minta cai samping ge menyon-menyon ajan. Bere geus. Eta da di baju joget teh hajung. Bah, eta teh di jampean deui ieu Bang. Naon kitu kumaha eta nya itu. Itu lain deui Abah mah. Maksudna ka anak mah ngomong gitu tah. Maksudnya dibaca atuh la ilaha atuh pan la ilaha illallah nanti makan atuh la ilaha illallah sia jeung la ilaha illallah abah beda. Eta maksudna supaya nyaho tah anak teh oh kos gitu. Ternyata cager pan. Tuh, coba Haji Pendi la ilaha illallah. La ilaha illallah keur duniana ye dibaca ku ahlina berkatna sakontainer. Nah, kuari la ilaha illallah 1000 dibaca ku Haji Pendi imah eueuh sapotong. Atuh dek kumaha coba ayo. La ilaha illallah kumaha kaluarna. Kumaha. Aduh, Masya Allah. Tuh kan? Iya. Lakin fil mana tafawut. Urang lamun urang naon gitu ngaranna hayang ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi hayang ngimpi kapanggih jeung para aulia Allah. Kapan aya doa ya bacaanana hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi sholawat anu sholawat berbagai sholawat ahli la ilaha illallah teu kudu bacakeun la ilaha illallah ya Allah Gusti la ilaha illallah asupkeun ka jantung terdalam set dirindu ka Kangjeng Haji Pendi dibaca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha yang ngimpi ka Kangjeng Nabi Gusti hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi pajade la ilaha illallah Gusti ngapanggih jeung Kangjeng Nabi rep hees anu kuari sok di jalan teh nginga naon teh ngaran ondel kapanggih jeung ondel ulah nyalahkeun ka la ilaha illallah ulah nyalahkeun ka la ilaha illallah diterapkeunana di mana la ilaha illallah Masya Allah. Urang hayang kapanggih jeung seorang wali misalnya ayeuna urang hayang kapanggih jeung Syarif lah ya urang la ilaha illallah bae teh kudu make doa-doa naon la ilaha illallah geus eueuh di nu pangbanjur-banjurna kecuali la ilaha illallah la ilaha illallah moal aya duana atuh la ilaha illallah hiji dibaca ku ahli hakikat bumi jeung langit timbang beratan ke la ilaha illallah kumaha atuh naonan bumi jeung langit sebab la ilaha illallah teh anu bakal jadi cukang lantaran asup ka surga atuh dunia diliwatan eueuh naonna la ilaha illallah kuari urang hayang boga la ilaha illallah nu mantep anu ulah kikieuan la ilaha illallah na atawa ulah kikieuan atuh naonan
Ayah pangeran wajib disembahi Allah naik lamak sudah bihakin dimaksud di Allah naik lamat luba dimaksud engke kadituna lama wujuda ini Allah da kumaha sok gerage urang kapanggih jeung Allah teh atuh terus-terusan ira kapanggih sebab Allah teh wana nu aqrabu ilaihi min hablil warid dina la ilaha illallah teh bakal timbul eta cek Gusti Allah tuh sia neangan aing ka mamana ja aing mah teu kudu diteangan emang aing leungit teh ingat ka Gus Dur bae ngapain saya lagi sedang mencari Allah emang Allah hilang baham pangan tak Gus Dur gak jawabna teu bisa ngomong tuh nu nanya ya heuh oge emang Allah kapan hilangnya ese ieu kenapa dicari-cari cek Gus Dur teu bisa ngomong jelema tuh kan sebab naon ngomong jeung geus aya Allahan mah teh hese padahal mah bener leungit di hatenya tapi Gus Dur emang Allah hilang kapan hilangnya enggak pernah hilang Allah mah la ilaha illallah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid aing teh leuwih deukeut tibatan urang genggero urat genggero deuk naon di teangan atuh sia dikicipkeun nang aing ngicipkeun kos sia teh karasa sia ngadenge teh nang aing ngadengekeun berarti aya aingan teh di dinya teh kos sia teh karasa ji sia napas teh tenang napaskeun aing berarti aya aingan di dinya kos sia teu karasa sia ngomong teh penang aing berarti sia ngomong teh aya aingan kos sia teu karasa sia leumpang teh dileumpangkeun ku aing berarti kan sia teh penang ngaleumpangkeun aing berarti aya aingan di dinya teh kos sia teu karasa lu kitu-kitu ge encan karasa ja heuh geus kitu-kitu ge encan karasa kunaon deui la ilaha illallah na encan jadi di jero kalbu encan jadi di jero kalbu jadikeun la ilaha illallah engke bakal karasa mimiti urang boga rasa teh mimiti aya engke di kalbu aya bae tah saenggeus teh aya timbul isin bakalna isin urang geus lamun urang isin di kamar ge menjaga diri ya Allah bandeleukeun bae henteu pernah teu neuleukeun nu mantep ki bahlul kaistimewaanana hiji nya mah begitu ditanyaan Allah di mana jelema kiai-kiai kabeh jawabanana macem-macem jawaban kiai-kiai teh macem-macem Allah mah aya di kalbu bagus tanya deui coba kiai Allah teh sebenarnya di mana karasana terasana teh ieu teh gerak-gerak nang Allah bagus kabeh ditanya bahlul karasa Allah aya di mana caknyana Allah teh aya karasa ulah kukula kumaneh ge karas je gimana jamane teu ulah mah mun nyaritakeun rasa mah moal bisa ngajawab maneh bae di mana eta maneh teh aku hari hirup keur di jero istana nyana dipanggil ke istana ieu teh istana maneh tah kuari tah sakaligus nu ditincek eta kuburan maneh jadi maneh teh kuari hirup dua alam ieu teh di istana jeung di kuburan di cak sejen kok kitu jawabanana aing nanya ka maneh be moal bisa cek nanya kula mah sebab rasa kula mah mun dibejakeun moal ka harti geus dijabarkeun bae ku kula mah tah kuari maneh hirup teh kuari sapotong keur di istana sapotong keur di kuburan eta teh sebenarnya rasa kan kurang berloon kabeh jadi teu ka rasa cak bahlul dasar beloon kabeh eta teh keur ngaji rasa lamun jelema nu boga rasa urang hirup teh aya kuari hirup ye hirup teh di dua alam dihirup di dua alam sepotong urang hirup keur di majelis sepotong deui keur di perusahaan karung dua alam sok gerage bloon lain normal tah ieu teh urang hirup kuari ye tah hirup teh sapotong di alam ieu sapotong ieu kan ieu taneuh tah ieu urang ditincek di dieu kan eta kuburan urang eta teh kuburan urang nyana emang teu ngomong Pendi, engkau sudah tua, gigi tinggal satu, tak aku tuh tinggal dua tuh. Kita ngomong tanah, tah, mantap mana ulah keserian,
sagedeng deui imah maneh nu kuari cicing di luhur aing isuk pageto imah maneh aya di hadapeun di jero aing nu ngurusan sia cak taneh eta teh rasa ngaranna ulah carita tak Ki Bahlul mah karasa dijabar-jabar teh ku Ki Bahlul rumahmu adalah kuburanmu tuh kan hidupmu adalah matimu rasa tah jadi mun datang ka rasa tak kos kitu ngan teu kahartieun batur mah di kolbu teh eta mah penjabaran mun ngaji geus karasa moal bisa nerangkeun pasti nerangkeun ngaco kos jelema cicintaan anu cintana mendalam kan lamun ditanya ngaco coba ge salam bagi salam oh angin sampaikan salam Masya Allah eta ngaco ngomongna iya aduh aing Masya Allah tadi keur isuk-isuk kunaon Masya Allah matas di puncak gunung jika tidak tadi cikene pun imah bae mandi ge encang ngomong teh si puncak gunung eta rasanya dibawa ke ditu ke puncak gunung rasa mah kos gitu atuh per detik per menit per jam per lain-lain mentak rasanya keur diberena ku Allah kumaha tuh eta rasa dibentak aya jelema anu tadina rajin jasa ka masjid kuari henteu ditingkatkeun ku Gusti Allah lantaran embung aya jarak antara diri jeung Allah sehingga embung keluarga teu lain teu nyaho kana ganjaran berjamaah lain teu nyaho ganjaran masjid tapi leuwih indah di jero kamar tah mantak besi Haji Pendi teu ka masjid-masjid cinta pada Allah eta rantai embung robah kan jelema lamun dibere rasa baheula ku Gusti Allah embung robah cicing mun dikawan cicing nikmat eta mah teu bisa dihayang-hayang teu bisa diembung-embung kadang-kadang kan keur zikir mah henteu zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la teu dibere tapi setelah zikir nyana cicing kunaon drek dibere aya aturan deuk ka WC tuh ingat biasa dibaca doa lamina auzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith Gusti bari tafakur kan ahli Allah mah deuk ka WC loba jelema nu maot di jero WC loba jelema anu haju di WC na lila padahal tempat padahal sakadar sakitu kunaon di jero WC dibere ku Gusti Allah rasa tek di WC Allah maha segala-galana atuh kapanggih jeung Gusti Allah Kangjeng Nabi teh di aras di lauhin di aras tuh tapi Kangjeng Nabi Musa mah kapanggih teh di Gunung Tursina dibukakeun hijabna Kangjeng Nabi Yunus mah atuh di laut Kangjeng Nabi Ibrahim mah atuh kapan di naon kitu seuneu Kangjeng Nabi Yusuf mah atuh di sumur maha kawasa Allah kumaha merena bae Allah kumaha bae Allah merena mantap kadang-kadang jelema teh ya dibere ayeuna sugih teh dedek kayak dibere susah Orenganan barang dibere susah teh kapanggih jeung rasa deket ka Allah. Gusti, mendingan dibere susah bae abdi. Mending dibere susah. Cek Kangjeng Nabi Yusuf as-sijnu ahabbu ilayya. Ini kumaha coba? Ya Allah, ya Rabb, as-sijnu ahabbu ilayya. Gusti, penjara leuwih resep ka Gusti abdi tibatan lain penjara nikmat sebab di penjara selalu aya rasa ka Gusti Allah anu indah. Asijun ahabu ilai. Mantak nu mantak Haji Pendi dibere susah bae ge karasa susah. Kangjeng Nabi Sulaiman teh, Kangjeng Nabi Sulaiman susah dibere sugi tapi di saat sugi kapanggih jeung Allah rasa. Sugi kapanggih jeung Allah teh dibere rasa teh sugi saadag-adag nu moal aya tandingna datang ka maot cek Kangjeng Nabi atuh Kangjeng Nabi Sulaiman lagi ngadoa moal aya kakayaan kasugihan anu nandingan kula datang ka kiamat moal aya tah tapi dibere rasana keur sugih deui kumaha tuh coba maha kawasa Allah aya nu keur susah aya nu keur sugih iya eta urusan Allah tah mah aya anu pinter aya anu bodoh aya nu pinter tapi teu dibere rasa nu bodoh dibere rasa deui kumaha tuh Gusti Allah bodoh
bodoh teh lain lalagaan bodoh tapi dibere rasa loba jelema nu dibere kos gitu sama urusan Allah al insanu sirri wa ana sirru urusan aing mah Gusti Allah nu aing ngaji jamul jawame talarnya hebat jasa teh dibere rasa karasana teh ngan diondang ke pendopo bae itu dalilna pake ngadalil jang nyokotan proposal aya nu teu bisa maca Quran acan tapi manehanana sadar sasadar-sadarna ngarasa naonan diri teh di hareupeun Allah dibere rasa ku Gusti Allah loba eta mah rahasia Allah al insanu sirri wa ana sirru urusanana urusan aing ge Allah urusan manusia jeung Allah sama nah etalah bibit